Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng anjing pamirsa, tepang deui sareng sim kuring pun Siti Zahra dina program Warta Sunda. Dinten ayeuna pamirsa kasanggahkeun warta ngeunaan Ahsan siap mulang janten juara dunia bulu tangkis 2018. Kejuaraan dunia 2018 bakal dilumangsungkeun di Basel, Swiss dina kaping 18 dugi ka 25 Agustus. Ahsan hoyong ngulang kasuksesana sanes cenah pikeun gelar juara wungkul, tapi oge ngahitungkeun poin kanggo lebet ka Olimpiade Tokyo di tahun 2020. Pamain umur 31 tahun, Muhammad Ahsan menangkan medali emas dina kejuaraan dunia tahun 2013 di Guangzhou, Cina, sareng 2015 di Jakarta. Dina tatandingan ayeuna abdi oge masih ngagaduhan tanggung jawab pikeun menangkeun medali emas deui, saur Ahsan sanggeus ditepangan di wawasan Senayan Kemis 8 Agustus 2018. Ganda putra nomor kahiji Kevin Sanjaya Sukamulyo sareng Marcus Fernaldi Gedeon masih janten saingan anu hese kanggo Ahsan sareng Hendra, head to head 2 sareng 8, sedangkan elehna nepi ka 7 kali. Pasti tetep hoyong jadi juara. Waktos ieu anjeunna emang nuju janten nu pangsaena. Engkin abdi bade milarian solusi, saur jawara All England 2018 kasebat. Abdi sareng Hendra bade teras latihan deui. Saleresna abdi emang tos sering main bareng, tapi emang anjeunna nu langkung sae, saur Ahsan. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur tina program Warta Sunda dinten ayeuna. Sim kuring pun Siti Zahra amit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.